Naon? Aya nu komen sia ka urang. Komen naon deui? Bunga cenah momok aing mah bau tarasi apa heuh dik? Cuk saha? Momok maneh rasa strawberry. Aku aya deui nya. Goblok. Tips suasana yang aman dan nyaman di sekolah. Kahijinya, lamun aya murid anu ngararoko di sekolahan, keun bae ibu. Ayun-ayun we timang-timang, sakalian pangnyadiaankeun ruangan jang mararena seubeung ngararoko, sugan mana pikeun kamulek ibu-ibu nya. Anu kadua, lamun aya murid anu garelut di sekolahan keun bae ibu-ibu. Ayun-ayun we dararukung nya ibu-ibu, sakalian pangmeulikeun ringna, pangnyadiaankeun ruanganana, keun bae maranana cenah sarebeug garalelut sugan pikeun kak. Anu katilu nya, lamun aya murid anu ngabuli nya babaturana keun bae ibu-ibu nya. Dukung we jeung dukung ibu-ibu keun bae timang-timang nya. Pangnyadiaankeun we saruangan heuh memaranana sarebeung ngabaruli heuh. Keun bae karep maranehanana heuh ibu-ibu. Anu penting mah suasana di sekolahan nyaman jeung tentram. Tah ciga eta geuning ibu-ibu cek kepala daerah geuning tata nu eta geuning ibu-ibu nya. Heuh nya tah cek eta geuniana tah sakitu we tips ti abi mah salam cek abi teh salam perbagongan yang hakiki dan semakin merdeka. Lebok Tuh, da mana teh sabaraha geulis di kurudung ke bae aing ngomong mah da kasar mah eta mah geus tradisi heuh. Nah penting mah ulah katingali urat Malunya. urat naon? Aurat anjing. Goblok. Urat aurat anjing. Pokokna mah doakeun we nya guys. Doakeun kekeusing istiqomah sakuloina. Amin. Yen ngaran kita teh sok cing ya. Bisi aya nu hayang ya kurang ya di ieu keun. Bisi hayang. Hayang bung tak? hayang naon? Hayang naon maneh sok? Jawab. Kencang hayang. Hayang duda nu beunghar loba duitna. Bung mah abi mah dicolok pokona mah. Aduh, da kumaha atuh see dicolokna nih. Tah hayang nyaho aing mah kudu dicolok ieu. Mana sih dicolok wae ini itu. Lele. Naon? Mana yang apal teu? Hayang apal naon? Bener mana yang apal teu? Heuh naon? Benernya mana yang apal? Heuh naon sok? Sebenarnya orang teh jelema le. Ari maneh naon? Ya jelema goblok mah monyet. Cenah amang geus sesi teh salaki pamajikan. Hai Nurah mah bapak jeung anak. Ngan ieu mah anakna we durhaka anjing. Siap panalakna goblok. Ya nya urang mewakili ka kesal guru-guru jeung kolot-kolot cenah. Aya berita kasus cenah murid ngarokok digeplak ku guruna. Sia murid, sia teh kudu rumah salah atuh lainna bebeja ka kolot jeung kolotna dilieur ngalapor ka polisi kuduna teh mana teh introspeksi diri mana teh ngalakukeun kesalahan sia teh jeung eta deui kolotna make jeung ngalapor ka polisi lamun budak maneh mun dikitu-kitu ku batur geus ku sia urusna geus pugu budak maneh teh salah ku maneh teh lainna dibela kuduna ku maneh ge dipapatahan wajar guru ngambek ayeuna ngarokok di lingkungan sekolah. Ya, aing ge pernah ngalaman gitu, malahan mah aing mah ieu nya. Apal maneh kertas koran digulung-gulung digaplok ke pipi. Aing rumasa baheula keur zaman sekolah aing ngarokok. Guru teh ngambek, tapi da aing mah teu ngilu ngambek. Aing mah ngarumasakeun urang salah, malahan mah guru teh nyen surat tah. Si surat teh dititipkeun ka lanceuk urang, dititipkeun teh dipihapekeun ka kolot urang, teh dibejakeun bahwa urang teh salah. Kolot urang mah sugan ngabela urang aing kakak dicarekan. Puas bongan saha guru moal pati-pati ngambek mun maneh teu ngalakukeun kesalahan kolot aing eta kolot maneh mikir atuh budakna teh salah sia teh geus sia nyen sakola sorangan nyen ijazah sorangan montong di sakola geun ka sakolahan didik kumaha eta sorangan geus puguh guru teh lieur sia teh ngajar jelema teh dan kueur hiji sia teh loba guru teh tah si murid-murid eta teh berbeda-beda macam karakter sia teh. Wajar ayeuna guru ngambek kitu wajar, sia teh kuduna narima.
kumaha teh papatahan deui budakna lain kitu patut aing kakareun anjing ngadenge berita kieu patut kuat ngacedag sirah aing ieu eta pira digaplok atuh dudut. Ya mah jadi lalaki teh dibere pegawean teu beres-beres. Ceuk saha ke pagawean aing teh beres-beres. Geus beres pagawean aing mah ke. Naon buktina lamun pagawean aing teh beres-beres. Ieu geuning ngagawean sama urang sakotak. Urang peuting di paculan beres-beres goblok.